Pabiasa, ayo, urang sami-sami, gapatek, ngatagukeun bajolan enteng. Aduh, usni nyamunyak mancolik we, jeung colik meningeus sisimakeun kitu. Pilagi hayang dusna atuh abdi teh Gusti mun teu bisa nyadunan budak hayang dus ge kumaha hayang mobil. Geus ujang acep tong colik we bapa bingung, sedih ningalinya. Mending ge urang taroskeun yuk ka si Pak Haji yuk. Atuh jap. Tong nangis urang taroskeun. Punten Pak Haji. Pak Haji punten ngawageul. Aya, laut, bag, uli, gurusuan, gitu. Nyata Pak Haji, ia punya anak teh cita tadi nangis wae. Menyehese jeung upahan. Hayang naon, atuh, bisi hayang jajan, ya bere duitna. Aneh Pak Haji. Punya anak teh pan resep ngumpulkeun kardus. Aya kardus odol disimpen, dus sabun, dus TV malah dus kulkas ge aya. Ari, gitu, hayang dus, naon deui bang. Nya eta itu punya anak teh pan Pak Haji ngagaleuh kuda. Saolah teh hoyong dus tilas kuda Pak Haji. Ima Pak Haji disungkeun sih piwelas na we ku abdi. Bade disungkeun nya kedah digaleuh Pak Haji matulungannya da pun anak nangis wae. Da, kuda mah, teu make dus bang. Itu nya.